Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina acara anu maneuh dina channel anu maneuh oge nyaeta Abi Api Official dina pidangan dongeng Sunda anu jejer cariosna nyaeta Budak Piningit bagian ka-10. Atuh dongeng Sunda anu jejer cariosna Budak Piningit anu ka-10 ieu supados teu nyangkolong teuing kena waktos ku Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Si bongkeng naik ka luhur tapi ngahaja manehna naekna teh teu ngaliwat ka hareupeun masjid. Soalna lamun ka hareupeun masjid mah bakal langsung ka ciri di mana si Ohen. Jadi si bongkeng langsung kukuliwedan ka pipireun masjid anu nembusna nyaeta ka tukangeun imah si Ohen. Sanggeus jarakna kira-kira 5 meter atuh si bongkeng nguliwed ka belah hisieun kanang hayam anu rada rapet jeung imah si Ohen. Tah dina sela-sela kanang hayam eta manehna nintip naon cenah anu keur lumangsung di imahna si Ohen teh sehingga menika denger rage anjing bari ejeung aya nu gogorowokan minta tulung. Barang si paneung teu si bongkeng pusatkan hareupeun imah si Ohen atuh kacidareuwaseunana si bongkeng. Soalna kaciri bapa sahabatna bapa sobat dalitna teh nyampak keur ngagoler di handap. Malahan digigireunana ngabedega hiji jelema anu jangkung badag beungeutna brewok bari jeung nu siga gahar pisan. Teu jauh ti dinu jelema eta aya 2 deui jelema anu jarangkung badag malahan marahna kasih hideung siga anu euker ngulang-ngulangkeun bedog. Ari si Ohen jeung inungna kaciri manehna dina sukueunana bapana manehna bakeur ceurik ngageunggeik inungna gogorowokan menta tulung. Ari bapana si Ohen mah siga nu geus teu walakaya ngan saukur manehna nyembah-nyembah ka eta jelema mah anu cedok-cedok wae sigana mah meureun menta ampun. Atuh si bongkeng ningali kitu teh muni ya manehna amarahna awakna ngadadak ngagibrig siga anu keur katirisan malahan siga anu keur muriang manehna mucicid pek langsung gegeber siga nu keur hareudang. Kaciri panon si bongkeng oge peureum. Sanggeus kitu meureunan kata karasa ku si bongkeng ge aya hawa anu nyelesep kana awakna sigana mah kakuatan si bongkeng geus mimiti eunteup deui kana awak si bongkeng. Saeta jelem hanya aduh wani-wani sia ngaganggu ka keluarga sobat uing. Lah sia rasakeun pokona mah tingali sia ku uing ke dicangkalak. Alah sia eta jelema teh bener jelema jahat meni brewok kitu ye resa mah sigana galak tah jelema. Aduh sia ku uing rek digawean keun sia uing rek hicing heula di dieu hayang nyaho kumaha tah jujutanana keun. Alah karunya bapa si Ohen meni ngalungmuk kitu. Alah itu si Ohen ge leweh nyer watir. Alah inungna duh meni gogorowokan. Aduh kitu gerentasna si bongkeng bari ngadiri ayeuna mah panoda geus mimiti beunta deui malahan mah leungeunna ge kaciri uyap-ayap siga aya nu keur diteangan. Karek ge anggeus si bongkeng ngagerentes katingali jelema anu cangkung badag teh ngangkat sukuna bangun anu erek ngajejeg kana siraheunana bapana si Ohen. Atuh si bongkeng teh henteu cicingeun manehna pas ningali suku jelema anu jangkung badag eta ngangkat teh si bongkeng langsung ngabetrikeun koral kana arah suku anu keur ngangkat di luhureunana bapa si Ohen. Sing horeng meureun si bongkeng tadi upaya-apaya teh neangan paninggang anu keur ditinggangkeun ka eta jelema. Nya si bongkeng meureun nimu kana eta koral segedena mah segede kaleci ngan ku sawa besi bongkeng anu ngabetrikeunana nya bubuhan. Si bongkeng teh geus kalindih deui meureun ku kakuatanana sehingga anu kunaon
koral anu dibetrikeun ku si bongkeng lirik ibaratkeun bedila anu kakarek dikokangkeun dina anana. Hiu plesak pletak gorowok eta jelema anu jangkung badag ngagorobok manehna bari ulah ilik engke-engkehan kusukuna diangkat sabelah. Saha ieu wani-wani ka uing ha? Kopi pisan sia bawanianan ngabunguhan. Saha nyeri mangklukna? Aduh nyeri aduh. Kitu pokna eta jelema anu jangkung badag bari anggar we manehna engke-engkehan pek diusapan suku anu diangkatna teh. Urang ajar sia. Wanina bari nyumput. Sok buru keluar. Lamun bener-bener wani sok sangarupan dewek yo. Teu nyahun sia saha yo dewek. Yo dewek yo. Anu geus kasohor di Jomantara. Yo karaman rampog anu pangkuat-kuatna buru keluar sia. Tuman sia kurang ajar. Wani-wanina anu ukur ngabongohan sia. Kitu cek raja begal eta manehna susumbar, manehna teu narima meureun soalna manehna ngarasa dibongohan. Makana manehna nangtang kasih bongkeng soalna manehna ngarasa dibongohan jeung ngarasa teu siap dina waktu manehna dipalengpeng. Hiu koleba selang ciregedeg. Si bongkeng nyampak aya hareupeunana eta raja rampog. Kunaon ieu teh geuning, aduh meuni siga nu riweuh, alah emang wani ka uing euy, alah maneh mah euy wanina ngan ukur kanu lemah, alah sia eta bapak-bapak tulan uing ku maneh rek dijejeg, nya heueuh atuh ku uing dipalengpeng ku koral, sok atuh wani malah jeung uing urang padungdung, hahai sia eta maneh brewok meuni bala kitu beungeut euy, alah hayang didudut eta ku uing. Alah brewokna mun disunutnya ku korek ku as bersih beurnya aduh direla bae ku obor erek eta teh erek hahaha. Kitu ceuk si bongkeng sanggeus manehna luncat ngablesat ngacorelat ka hareupeunana eta rampog. Manehna ngaledek ka eta rampog higana manghaja meureun mancing-mancing amarahna eta rampog. Soalna lamun misalkan kapancing amarahna biasana mah lamun geus kaliwatan amak mah osok tara kontrol, jadi si bongkeng ngahaja we meureun ngaluluconan. Bonggol wala sia, geuningan maneh orok beureum. Wawanianan sia ngajago pisan ieu ka karaman. Emang maneh geus boga naon sia? Masih kene orok beureum oge. Wani-wani ka karaman ngajago, sugan hayang dipiteskeun sia maneh. Hahai, eta maneh euy lah sigana geus emosi euy lah. Sok atuh ayeuna mah kumaha erek gelut, erek panco atau erek balap karung lah jeung uing. Ieu teh kumaha ye, erek kumaha carana ye lah padungdeung jeung uing teh. Geus wani ye, aduh maneh mah geus kolot lainna cicing di imah kalahkah jadi bele. Aduh ieu mah bener-bener. Si bongkeng ngaledek deui ka eta rampog bari ngahaja we manehna mah cungah cengos bula belel meureun ngahaja mancing-mancing karena ka ambekanana eta rampog. Hei sia, dahir, tomang, sok atuh ka dieu tah. Sok podaran tah budak leutik teh tah sia, bula belel sia. Sok urang ringkus sakalian di dieu podaran tah kampung Cidayu teh. Mumpung sakedeung deui urang can ka imahna si bongkeng. Keun keng imah si bongkeng mah paneuri. Ayeuna mah ieu barudak ieu heula urang perenan lah kagok sia. Gegedug rampog eta ngarah manehna ngambek deui, malahan mah manehna ge ngarahkeun ka anak buahna supaya nyangkala ka eta si bongkeng. Sigana mah manehna teu apaleun yen eta teh si bongkeng. Soalna tadi nyabit-nyabit yen manehna teh rek datang ka imah si bongkeng. Sok padahal anu dising hareupan ayeuna ku manehna teh si bongkeng. Atuh si bongkeng manehna waspada. Sok hieun eta raja barampog teh tiba-tiba nyangkala ka manehna tanpa sepengetahuan manehna. Tuku sila kaciri atuh anak buah rampog eta oge duanana langsung nyampurkeun ka si bongkeng. Bari teu asa-asa langsung manehna wae tek mewah ka eta si bongkeng. Leungeunna ngaragamang kana buukna si bongkeng. Ngan si bongkeng teu kitu bae atuh manehna. Si sanajan si bongkeng budak beureum, si bongkeng budak pan purah nyair di walungan, tapi kan taina mah geus kaisian ku kekuatan anu luar biasa. Si bongkeng manehna ngelok ka handap bari terus leungeunna ngaragamang kana beuteungna eta anak buah rampog bari sakaligus dicejek sukuna atuh ngadang atuh manehna teh
geus ngadangheuk dicengut ku si Bongkeng langsung nangkuban di dinya keneh nyuksuk kana taneuh. Hiu, plos, lep, dedak, dek, gorowok. Eta anak buah rampung teh ngagorowok manehna bangun anu kanyerian anu kacira pisan. Aduh, bos ayo Suryo, ayo. Aun ek lewat pangkong eta teh. Alah, bet nyungsep di dinya atuh. Aduh, eta mangkaning ayam. Alah, eta ayamna kana lalai. Kagok wing mah jeung nu kieu malah sok lah turun mana ke gedungna jeung wing larang diadu. Aduh, ye hebat ye wing, hebat bener. Si Bongkeng terus we ngaledekan ka eta ke gedung rampung jeung anak buahna anu nyuksuk dina taneuh. Atuh ningali kaayaan kitu ke gedungna ge manehna beuki peureum we beungeutna teh JR. Manehna ningali asa diledek beureun ku budak leutik. Da kanyahoan atuh geus puguh anak buahna ge kalah ka nyuksuk kana taneuh. Terus manehna nyamperkeun bari ngomong deui. Ajar sia. Anak buah teh geus ka ngacungkeun kitu. Yo rasakeun yo panarjang ti dewe. Hei. Bangkot begal eta ngaheak langsung najong anu maksud daek najong kana kekemplongna si Bongkeng. Tapi si Bongkeng teu kitu bae atuh manehna langsung ngagiwar ka cabelah kenca. Bari manehna langsung ngait kana suku begal anu hiji deui. Teu kungsila dicecek eta sukuna ku manehna bae. Sia. Yu. Bos. Tung. Culit. Jeleng. Dedengkot begal eta ngadayagda ka tukang mainna hampir ilang kaseimbangan atuh. Lamun mah meureun lain rampung kawakan anu bener geus kasipuh ku pangarti. Manehna geus mata ngacurah roe meureun siga anak buahna. Manehna langsung ngomong deui bari ngaheat deui. Aduh sia. Atuh pawanianan ka dewek. Rasakeun yo panarjang ti dewek yo. Iya. Bangkot rampung eta ngaheat teh ka si Bongkeng manehna loncat bari nu maksud erek ngarawel kana beung si Bongkeng. Ngan si Bongkeng manehna langsung ngakiwar ka belah tukang. Manehna bari ngomong, Alah anjir eta rek nyeke ka wing. Aduh, moal beunang atuh ye rasakeun ye wing ye. Dibarengan ku si Bongkeng ngakiwar ka tukang atuh si Bongkeng yang ngecetkeun sukuna kana tanah. Langsung manehna ngacilepung ka luhur bari leungeunna ngajamak kana buk eta geus dedengkot rampung. Terus mainna ka handap bari sukuna ngacecekan tongona. Lep, bos. Teleng. Geruwak. Des. Suku si Bongkeng ngacecek sababaraha kali kana tonggong eta dedengkot rampung anu ngakibatkeun dedengkot rampung ngacangheuk ka tukang geblung nang karak beungkang atuh dina lemah. Aduh, sia ajar. Aduh, tonggong wing asa potong. Aduh. Dedengkot rampung eta ngagorowok bari manehna nyekelan cangkengna meureun karasaan kat teuneutkeun we meureun kana lemah anu ngakibatkeun tangkengna asa potong. Itu balik aing mah gelut teh naon sakitu eta alah kalau nyekelan cangkeng geuning kumaha bro tas macul eta ge nyeri cangkeng ye. Aduh meser obat atuh geuningan alah sok wani keneh teu jeung wing lah urang ngucing-ngucingan deui ye lah wing masih keneh can ngesang sakieu mah naonan atuh geuning mas brewok aduh kumaha ye kalah we jadi dedengkot rampok geuy. Si Bongkeng ngarasa bungah atuh ningali musuhna ngajojong nang karak bengkang dina lemah. Mainna langsung ngaledek deui bari jeung aja we ngaluluconan maksudna teh nya eta supaya dedengkot rampok eta leuwih amarah ka manehna leuwih ngambek meureun soalna lamun geus teu kontrol amarahna pastina moal bener dina waktu pada padu hareupanana. Waktosna parantos teh kapan pamirsa rupina dongeng Sunda budak piningit anu ka-10 dicekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah Sabtu enjing Mang Adul baris neraskeun kana dongeng Sunda anu jejer cariosna budak piningit anu ka-11 permios.